Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sampurasun, sampurasun. Mugia rahayu sagung dumadi pemirtu anu di mana wae berada di mana wae ayana. Nuhun pisan anu parantos nyaksikeun kana konten-konten simkuring anu parantos subscribe-na kuring ngaturkeun nuhun pisan jazakallahu khairan kasiron. Anu teu acan oge anu neme nonton ka simkuring kana channel-channelna di Cepot Ngatrok di subscribe apa namanya kode ulah hilap anu namean buka konten simkuring subscribe heula atunya sameme ningal kana konten simkuringna subscribe like aduh selike di like sukai gitu tah bahasa ini namanya di share komen positif we nya lah ulah nu negatif ke bisa digegecong corang bahaya. Tah dina waktos ayeuna pemirsa sim abdi ngatrokna ayeuna teh bade ngatrok ka hiji tempat rorompok bumi di daerah anu di ayeuna teh di wilayah Kampung Cisalak sanes Gunung Salak beda deui eta mah Gunung Salak mah ayeuna di Bogor imah Cisalak nya. Aya acian imah Cisalak anu caket Gantole ini. Gantole teh anu tempat terbang layang papatong ning tah hiber kayaknya heuh. Tah di dinya ieu mundang aya nu non teh lah aya nu nyuhunkeun aya nu ngontek ka simkuring hiji sesepuh ti anggotana keluarga sesepuh anu bade diatrok bumina ku sim abdi mundang beja nu bisa dipercanten we pokona mah hayang ka atrok cenah ku simkuring bumina nya tadi bumina teh ayeuna teh nuju tos sabaraha lami aya gangguan tinu araraneh da kitulah misalkan tipe model nanti tina sagala rupa hawa aura negatif walau alam nya meureunna nai karaosna teu pararuguh mah bari jeung ririwit atanapi kana penyakit teh meureunna nyararangsang ai aura nu kitu mah emang kitu dah kana waruga masa siluman congcorang biasa nama siluman keyeup dan sok nyapit komo teu bahaya pisan mah aing capit kudu pitu amit-amit. Tah kitu bartosna ti nu boga rorompok deh hayang diatrok cenah ku simkuring. Tah ayeuna cik urang buktoskeun naon wae kaayaanana eta di lingkungan bumi teh nepi anu gaduhna bumi teh kumaha anu diraoskeunana dina wengi ieu ku sim abdi Mamad Pandepot bade diatrok ka bumina. Kitu we pokona mah urang atrok urang sarilna we lah pokona mah saayana di patempatan kumaha jeujehan carita kaayaanana itulah di patempatan teh aura-aura negatifna atanapi naon gitu keanehanana teh urang atrok simkuring. Bah, soang, bah. Aduh. Aya ieu euy. Kanang dinosaurus. Tah. Awas bah dilodok. Punten, saya siluman. Soang. Saya bisa anu namina nanti lah. Waduh eta aya ieu naon kitu teh? Teh Swan.
Lain soang nu kieu mah teh. Naon atuh? Lain. Buek nu kieu teh. Buek, bener bah. Aduh hilap deui bah Buek teh. Puyuhnya. Assalamualaikum. Sampurasun. Iya eta. Oh, semuanya. main di wae. Jadul mat. Alah. Alhamdulillah pangestu saya cekap teh. Aduh, Di mana mat di mana? Dari pulang. Nah, Nunggu buuk dia. aya buek di luar. Aduh. Sieun sugan teh dinosaurus eta di buek. Tetap penampakan asli mah nu kitu. Ngajirim teh. Cuman buek. Lain kejadian nama nyata. Nyata tamarilnya. Buek. Oh. Oh iya nu gaduh rorompokna si bapak ieu. Oh, ya, cik nepangkeun saha jenengan teh, Pak? Bapak Ajid. Bapak Ajid. Bapak Ajid kemetu ka ieu. Bapak Ajid nya. Sareng itu Pun Bojo. Pun Bojo teh nami Yuyun. Oh, Ibu Yuyun. Bapak Ajid. Itu di aya di wilayah kampung Cisalak kaeta. Desa Tanjungwangi. Hah? Desa Tanjungwangi. Oh, Desa Tanjungwangi. Bandung Barat kene, bah. Kecamatan Bogor. Mulai error. Bandung Barat kene, Oh, bah ieu Bandung bah. Barat kene teh. Aduh, sieun di Sumedang. Kecamatan Ciamplas. Berarti dia anu caket gantole nya. Mohon. Gantole anu cepet sok aya patong waktu gede gini ngageng eta. Oh, eta. Tapi itu Pak teh. Menang beja tidak bisa dipercantennya ya kirekan Bapak itu putra Bapak nya. Ngawatosan ka disim abdi cenah kitu hayang dipangatrokeun cenah di bumi teh. Aya nu karaos da ararane. Cik biasa dicaritakeun kumaha bilih aya kejadian naon kitu tinapi aya nu karaos dina warga kitu tah. Aya dina waruga mah ieu we nu karas mah tina pingul kahanap. Oh tina pinggul. Mohon. Kahanap nepi ka nepi ka ti pinggul nepi ka dampak suku teh. Gitu. Aya teh baal ya. Tidinya baal Mohon. Nu karosna ti dieu. nyalek srek gitu. Mohon. Coba tah kitu pemirdu rata-rata nya tina pinggul wae nah nya. Udah terus diperios ke dokter oge nya. Atas. Ke dokter oge terus diparios. Atas. Kumaha cenah saur dokterna? Saur dokter mah cenah urat kajepit. Oh saur medis dokter nama. Mohon. Oh gitu. Urat kajepit. Saur dokter manganduka ieu mah. Oh nya terus lalandong nya ka dokter oge da. Mohon. Tapi acan aya Acan aya Ridona Gusti. acan aya Ridona Gusti mulnya. Udah mudah-mudahan Amin. Da kieu ngaran-ngaran penyakit mah geuningan da aya medisna aya non medisna geuningan da kitu heuh sampurado tapi kadang-kadang nya penyakit teh geuningan aya nu ti pangeran teh aya nu langsung diuji langsung ti pangeran ti Allah Subhanahu wa taala aya nu melalui pelantara jalmi-jalmi anu darolim jalmi-jalmi anu sarakah maksudna anu kitu anu jahil ka batur sok aya anu syirik pidik aya penyakit nu tinu kitu sababiahna seueur pokona mah ana urang mah penyakit nu ti mana wae asal usulna ge penting mah urang mah nyuhunkeun perlindungan nyuhunkeun we balikeun disanggakeun di ka Maha Kawasa nya disanggakeun deui ka mantena boh aya teh mah penyakit anu secara non teh secara ieuna mun ilmiahna cik paribasana mah secara lahiriahna langsung ti Maha Kawasa ujian kita mudah-mudahan amin deui dicana ku anjeunna nya amin sehingga mangkeun deui disakara-kara ku diatur kuring amin syariatna doa urang sararea mudah-mudahan kitu tah
ayat mah penyakit nu di sisi di gigirna aya nu jalmi-jalmi nu dolimna bangsa gangguan-gangguan makhluk nu sanesna. Ya mudah-mudahan satia-satiasa urang nyuhunkeun perlindungan sami ka Maha Kawasa, nyuhunkeun tang tayungan, Amin. nyuhunkeun disinglarkeun. Amin. Mudah-mudahan gitu tah. Heuda. Itu teh aya bangsa makhluk iblis anu jin tina golongan iblis mah tugasna ngagoda ka manusia mah sangkan Raras. ngadu dombakeun kadang-kadang ka manusia teh. Ku aura nage emang panas di sini ke dan tina seuneu atuh dari kitu mah panas mata jara di panyakiteun hungkul ieu ge ieu ya lumayan ieu aurana juga aura kasih ieu Nya bah hilap abg kasih bah menyakitkan eta aurana teh teu nyanak pangerok jenggot bah ieu punuk sing sareak bah kuduna teh dikerok pannya mun sareak kitu teh aing nempel ka si lain teh siluman cucunguk teh aing teh hayang nempel ka aing mah teh paling ge hileud teh nah tuh aing kitu mah kusim kuring ieu mah heuda tetep aing hakikatna mah Gusti anu Maha Agung anu nang tayungan anu ka urang non teh lah anu musik malikeun urang nya beureunan syariat mah kusim kuring bade diatrok. Amin. Ieu di lingkungan di ruangan teh bilih teh mah aya panyawat aura-aura negatif nu teu pararubuh yang beureunan urang atrok poe kusim kuring teu mudah-mudahan nyuhunkeun widi ti Bapa meureunnya. Amin. Mudah-mudahan gitulah di atrokna kusim kuring teh cing biasa di singlarkeun segala rupa anu tumiba ka ieu rompok bokana ka keluarga Bapa umumna mah kitu tah. Raras. Itulah Barudak di dia meditasina urang tarik belah bumi belah ditu cik goreng dikitu metup ayeuna simkuring urang kumpulkeun hayang nyaho ieu mah walau-walam dai tiap ruangan bumi oge biasana mah aya aura negatif mah gitu tah dengan urang tergantung urang anu ngendalikeunana. Kadang-kadang pan bumi anu dikosongkeun maka sempetan kanggo jin anu teu pararuguh mah kahayangna nempatan kitu mah. Ya pani meureun kantosnya pan teh dikosongkeun bumi ya. Tuh kantos dikosongkeun kemudian tuh pantes we aya bangsa siluman sieun. Kata barudak meditasi. Oh ditutup nih. masuk biasanya jadi sirum Kumpulkeun ka dieu. Sahan tidak? Yang mulang kali pada sieun mah. Nawit saya jamian. Ya. Oke. Tinggal heula. Ya. Ieu.
tas kumpul ke dia. Tutup ke kantona. Rasul. Assalamualaikum. 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 Wah, pertanyaan dengan jawab cuma semua salah ya Pak. Islam. Nah, lagi ya. Assalamualaikum. Saya Naruto. Assalamualaikum. Si Naruto pan tim Uin ya. Ah. Ieu masih Piccolo. Deui tiga nama. Sampurasun atuh. Saya. Assalamualaikum. Islam nanya. Islam. Oh, agama Islam dia. Aduh, kan. Belah mana ya? Di belah mana? Dicai di dapur, di gua, di gantole. Nah, ada nyokot di gantole, jauh-jauh. Di mana? Aduh, jalanan di tela. Tahun lagi boh ke dia. Naon? Dia cenah. Naon dibawa ka dieu? Tak kieu. Kieu di johanan teh. Pangna silaing dibawa ka dieu teh. Ku si kuring diajak ngobrol kitu dah, silaturahmi. Diajak ngobrol silaturahmi. Ya lu di belah mana aja? Dapur. Ulu. Dapur. Tukang aya di mana? Waduh, seberapa orang gitu. Baru tak kenal si lain. Cacat. Tongo. Tengok, kamu gede kieu tongo segala borat itu mah juga nate. Sieun atuh. Sieur kok sih. Aduh, gila. Tengok mau kuain, tengok
mau di dinas tapi dak mau kon segede badan Cuman kadal. kadal zaman baheula zaman pubra purba Zaman Breto. zaman betrero ya jadi itu di dapur diuk cicing diuk Ya gitu Pak. diuk kelanan cicing kayak ngobrol heula kuring diuk bisa diuk di dapur geus sabaraha lila cicing di dapur Ira, hah ira. hot tiraha aya 17 10 tahun 17 10 tahun sabaraha lila 17 tahun nah asli urang dieu atuh nepi kumaha atawa aya nu ngadorong balik diuk atuh lain main rebutan gitu lain lain balap karung Bisa pinang. diuk kelanan Hah? bisa diuk kahayang nah make kahayang cigogo atuh cigogo oh jadi weuingnya kudu nangtung gitu Bisulan. euy tah mun bisulan euy Emok atuh emok. awewe lalaki maneh teh euy Waria. ngerubakeun naon ieu corang atawa simet dog diuk da diuk waduh bisa diuk Kayak ngaju jodoh gitu. lain yang nanya si lain cicing di dapur eta di baheula atanawa aya nu ngadorong Ira, cicing ya. hah Ira. aya nu ngadorong gitu atawa nu nahun di dinya dina patempatan ada baheula mah sawah teh nya sawahnya sawah piraku cicing di sawah ke panas si lain kali mun siluman orang-orang hah siluman orang-orang si lain itu baheula mah tiup kelanan lain ku aya nasi lain di dieu panan teh jadi harengheng lamun heuh emang bener geus aya di dieu anu nempatan pan jadi tegerenah jadi kereunang jadi ririwit jadi ku lain diganggu gitu nah maka diganggu salah naon aya salah naon paling ngan nyeri wae tina sukuna ka dieu tina fokus lain meureunnya atawa aura juga aura setrum belut setrum diuk gara-gara aduh aing menangtung dalin balam karung itu disangka balam karung geng waduh dek naon jadi si lain bener anu ngaganggu di tempat teh naon maksudna make jeung ngaganggu kalau jadi manusia buat ngaraksakeun awakna besok kumaha ngomong atuh naon kang ngaganggu aya demdam atawa tajong bungkeusian ieu hayang kosongkeun atawa kumaha nah belum ka itu ka dieu ka uing ieu ka alian do coba ka alian do pendapat nah ieu uing ieu tingali mah teh yo saha alian do nah apa lu nya
Setelah jo TV bapak euy mun keluarga. Baca wayang. Hah? Baca wayang. Beulana siga nama bah aya wayang teh dagang suuk Ah, siga. manya apa? Leun aing Mana terkena. apa ting dagang kopi nu ngeriling. Si lain baheula tukang suuk. Hah? Abah naon ieu tukang suuk itu baheula teh tukang pop es. Ai baheula ya pop es oh. Oh. Cendol. Hah? Aduh. Yuk geura. Apa leun euy. Kawat teh. Tah. Sugan kita apa kalian depan-depot nah ada. Ya mah udah heureuy, ya mah aslina bener itu apa? Aya apa mah uing hayang nanya, kunaon si lain beut ngejidok di dieu itu tah. Asal usulna kumaha? Amak aja. Uluh, amak. Heuh dah naon atuh? Amak teh. Nama teh amak. Masalah naon? Waduh amak. Kawin amak teh. Hah? Urusan Aisyah. Hah? Urusan. Apanan si lain amak ke si bapak. Nah, uing oge selaku anu jadi jadi keluargana sarua panigi dulurna kene, keluargana kene. Amak si lain amak ka si bapak, tah uing ge sarua otomatis amak ka si lain. Sarua jeung ka uing. Hah? Ke amak segala, oh berarti mun amak ka si bapak berarti amak ka uing. Oke, berarti nya amak simpem itu. Waduh. Terus kenjurus ieu euy. Hah? Jauh kana bah. Mak? Wiryawi. Heeh. Orang lo bacot kieu mah. Bungan nyebutkeun amak berarti sarua jeung amak ka uing. Makna mau kunaon? Oh, teu pararuguh ting amak teh amak kunaon da kudu aya patulah patalina naha ka usik. Dina kumaha? Nah, embung kacicingan di dia hayang embung dikosopon. Sababna Tenapi baheulana aya persaingan. Hah? pugu asal usulna. Pugu. Teh Ya kudu puguh. salah naon? Oh. Nyuwah naon? Lamun aya kasalahan berenang engke bisa memperbaiki diri, berenang kembali dari manusia mah tungku tempat kaluluputan, tanah tempat kelepatan. Ngaranna ge manusia, lain malaikat. Pasti aya salahna wae, namun bisi aya salah jeung si lain selaku makhluk anu teu katenjo disidikeun bolotot tamu ka manusia mah. Pidaku pangampura. Atawa pijakeun kadunungan si lain lamun teu mailu ngadorong anu nitah ka si lain. Salah naon pidaku deui teu bisa dihampura, teu bisa damai, teu bisa pacantel, pacantel? Terus deuk kumaha ayeuna pangna amakna kasingkuring ayeuna mah. Sebab urusan si bapak berarti urusan uing oge. Pararuguh ieu mah. Puguh judulna mah jeung amak segala teh. Mending kena nyingkah ti dieu. Sebab ngaganggu ieu kan aya ieu tempat manusia. Maneh maneangan dewe ka itu ka Portugal, tapi jauh. Di leweungna tapi ke Swedia. Kodok ngahiji jeung salapan. oh. Jeung alien ngahiji heuh teu naon sarua. Dok ngahiji jeung kanguru di itu ke Australia. Jauh. Mending pindah we nya belah di dieu. Hah? Udah tepugu geuning pengakuanana nah maka jeung juga amek. Puguh masalahnya. Oh. Waduh.
Masya hiji deui eta euy antepkeun itu balan silai sabaraha urang di dieu sabaraha urang silaing di dieu aya sabaraha urang bangsa silaing aya teh sabaraha hiji Itu serangan. teu kadeuleu sabab ngarupakeunna siluman sieun leutik teuing atuh da aing mah mun ngarupakeunna siluman comcorang mah leuheung rada gede katingali sabaraha urang aya 17 10 Eta baratna hiji na. balat Sok, balat itu. semua balik nanti mah euy ada manasan karena lingkungan oge da penyakit hungkul ieu mah cuman ieu teh make cot mana sih mana Siga nama ieu bah Batara Keong. petara keongnya mending ini ke dia nya daripada kuing dipaksa mah sok ini corangan mau dikukumaha kuing pindah yang dipaksa yang kumaha mending pindah atau ada kumaha Acing itu banyak uing dipaksa wayahna uing nugaskeun si Sun Goku dibawa ka Hanawan Kinton mau balad uing oge pan sarua lain boga meureun balad di dieu bener pindah kajen ting dek paduga jaga jeung aing dek jeung aing atawa dek jeung konco-konco ta dek jeung si Naruto dek jeung si Sun Gokong dek si Doraemon aya ta di baling-baling babu siap ke dibawa kana kantong ajaibna dibawa kana ka baling-baling bambu keteruskeun di ka itu ka planet Pluto. Astagfirullahaladzim. Nah, Doraemon gabrung kadinya kertas. Yang dibawa ke baling-baling bambu mah. Saya diuk lah. Cicing tenang kelihatan bae ulah. Jadi geus lah pindah aya mah daripada dipindah sia yang ke Doraemon. Lain bah ditoel ku si Doraemon kuat ngorejat gegeran siga nama ieu. Panas sieun dibawa ka panas euy. Sieun dibawa ka na baling-baling bambu dikena kantong ajaibnakeun ka planet Pluto. Panas saudara-saudari. Aduh. Ini disya daripada ku aing dipaksa mah. Ini dek ini taruh kan jedong Ceng gitu aing. waduh sok lamun bener teh mah ngandung harti selain dek ngabandel wae berjeng teu puguh di jehanana amak-amak kunaon di ulusan kalau sok keluarkeun kekuatanana cing sok kumaha sok sok cing sok keluarkeun dobelkeun tah jeung balad-balad silaing jeung siluman cucungu siluman bakecot kumpulkeun tenaga dobelkeun ka sakadian sok lamun keukeuh wae mah teu bisa di pajak badami sok tah pilih gunakeun gabungkeun diuk mending
oge sok ngadu jajatena. Heuh. Diuk. Eta mah da lain deuk keluarkeun ilmu, kitu besoalna deuk nyarup balap karung selain mah teu mah karung ieu mah. Deui balap karung mah di luar. Lah ieu mah. Lamun keukeuh mung wae mah. Keukeuh mung nikah wae di patempatan berjing puguh jijuhana pengakuanna ge. Capluk ka mana karep. Ieu da karakter jin mah heuh. Pada lugu. Pi ai panas nama euy, duh. Panas nama kuat asa di jero kulkas aya. Wayahna dipaksa ku aing atuh lamun teu bung nyingkah wae di dieu mah. Bukan, puguh jejeuhanana. Lawan dibaca dengan asma Allah. Maha Welas, Tur Maha Asih. Ya lindung ka Gusti. Panang tayungan abdi ka Gusti. Gusti Pangeran abdi sadaya. Baheun abdi kunjungan abdi dambaeun abdi. Waktos kewakilan sim abdi kuji keluarga aji kuji rompok aduh panas sekali pemituk tak itu ai siluman keong teh mau aseuna mau obor mah jigeuna kat ngahayab kieu awak sim kuring nyelecep kieu nyelecep panas balik nyelecep ke renang asa dina jero kulkas aneh urang sadaya nama sing larkeun dijauhkeun tina gangguan makhluk matak maraksa na waruga